Ngahuhulang we pagawean teh meuni eueuh gawe pisan tempo tu cuaca teh meuni geunaheun ieu mah panas jeung angin gede daripada cicing mah urang aprak-aprakan we ka tukang urang nempo salaki aku keur ieu cenah keur bertani. Hayu lanjut urang ka tukangan imah tah ieu teh berpapasan jeung nu keur ngalektor geus saminggu teu beres-beres anggar we ngalektorna teh di dinya capek cenah can disuguhan. Ieu teh salaki aku cenah rek pepelakan tempo tu ieu teh polybagna geus di taneuhan tanahna teh geus dihijikeun jeung pupuk tempo tu tah ieu pupukna teh tuh menidaekan aku marek ngamanoran we jeung nempokeun sagala ieu teh saja baning dicampuran naon taneuhna teh tempo tu keur diasup-asupkeun kana polybag. Tarangel pisan ceuk salaki aku teh sok atuh cenah bantuan ngaratere beres. Atuh daguan heula ceuk abi teh sok atuh ayeuna mah ngarakat tempo barang gawena kudu nonton hapak teh dipake kabeh polybagna teh. Bener meuni lila jeung tangelna kitu tah eta nu bertani meuni kudaekan-daekan teuing. Komo mun abi mah pepelakan teh tara jaladi teuing panas meureun leungeunna. Meuni arageung polybagna teh ieu teh mata kudu dipinuhan cenah ieu teh eusina da abi mah datangna atuh da kerek bieu ai salaki mah geuning tah tadi datangna teh ngagaweanna kitu tah. Geuning karek meunang sakieu tah can beres ieu teh da taneuhna jeung pupukna teh seueur keneh. Antos we cenah urang nuntut tah ieu mupukeun cengek abong pamajikan resep lada jadi we dipangmelakeun cengek bener ieu mah tuh mupukeun cengek teh meuni loba melak cengek da polybagna teh. Asli ieu mah moal meuli teuing cengek bener ka hareupna melak ieu maneh nu sorangan we tuh nungtut melakana oge ku sorangan ku abi cenah jung diajar cenah sugan we kajadian meureun kajadian syukur henteu mah bae. Tuh geuning teu karasa alhamdulillah aya pelak bawang daun aya cengek aya tomat aya terong terus aya paria sagala ieu teh.